Jadi jurig bosan sih hente mana asa geregetan we ka jelema nu masih hirup naha kunaon eta we mani kardul pisan kana ibadah ece ge harita keur hirup kene tepikeun ka ibadah ge lo bakal liwat tah kaduhungna mah ayeuna bana nu sakitu lobana hiji oge eueuh dibawa maot heueuh dasanyana da ce ari geus kieu mah urang teh katimbang mawa amal soleh uce emas memeh maot meuli lampu numpang caang-caangna nu hargana puluhan juta keur di imah. Tapi ari geus maot mah lampu nu puluhan juta teh teu bisa nyaangan di alam kubur. Nu bisa nyaangan di alam kubur mah iwal tilian salat urang. Pantesan di jero kubur ece mah mani proyek pisan. Kan salatna kur magrib jeung lohor. Paingan atuh mani harieum kitu ari abi mah kahirupan saecan maot teh bisa dibilang kergenah-genah hidup. Nah, kumaha kitu? Abi mah nyacu menangkeun pagawean teh anu teripu, gajina badag, dununganna bager, bahkan mun kudu dicaritakeun mah abi teh hiji-hijina pagawe anu dipikanya aku terus bahkan gawe karek 2 bulan gaji geus ditaikeun 3 kali lipat can bonusna eta teh saminggu sekali. Bahkan amun abi haroream digawe teh kudunungan asup ditipre bahkan tetap dibayar sanajan pere saminggu oge. Nah batur teu saririkeun eta salirikeun atuh ngan abi mah teu palire. Pas terakhirnya abi mah dibelikeun heula mobil yang mangkat gawe cek pagawean abi mah estening genahnya. Terus harita ece maotna kunaon diwadalkeun.